Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha Bapak Ibu guru daramang tepangkeun nami abdi Renita, abdi ti kelas 10 C Farmasi. Abdi di dieu bade ngadongengkeun si Kabayan Ngalanangka. Dina hiji poe si Kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot Kabayan ngalanangka teh cek mitohana. Kencling si Kabayan ka kebon bari nyoren bedog dek ngalanangka. Barang ka kebon si Kabayan ulak ilik kana tangkal nangka. Manggih nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy we diala barang manggul berat pisan. Wah, moal kaduga yeuh, pikir si Kabayan teh. Tuluy we nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun kana walungan. Jung wae balik ti heula da geus kolot ieu. Barang tepi ka imah si Kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang nangka teh? Komo we meunang mah nya gede nya kolot, tembal si Kabayan. Mana atuh ayeuna nangkana, cek mitohana. Har naha can datang, apan tadi teh dipalidkeun titah balik ti heula, tembal si Kabayan. Ari maneh bodo-bodo teuing. Moal nya nangka bisa balik sorangan. Mitoha si Kabayan keheuleun pisan. Wah, nu bodo mah nangkana. Kolot-kolot teu nyaho jalan balik, cek si Kabayan bari ngaleos. Tungtungna mitohana kaseuleun pisan ka si Kabayan. Sakitu wae ti abdi hapunten bilih aya kalepatan nu dihaja atanapi teu dihaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.